Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring wastapun Ilham Repangga sareng Uje Darsum. Kang Uje Darsum. Anjeunna salah sawios narasumber ngeunaan kesenian seni gembyung leres Kang nya. Laras. Nah, tah ieu teh urang teh taglena Kang ngawangkong. Tak itu Nah, ngawangkong ngeunaan kesenian kesenian seni buhun seni gembyung aya dinu fungsina dinu ritual sareng fungsi anu ayeuna tos seueur di masyarakat nyaeta kanggo hiburan gitu, dina seni pertunjukan. Nah, aya sababaraha meureun patarosan Kang. Aya sababaraha hiji patarosan ngeunaan si seni gembyung ieu. Mohon mangga. tina seni gembyung nu kapungkur diangge kanggo ritual sareng nu ayeuna tos di tos upami ieu mah tos janten kesenian hiburan. Ta eta. Gitu. Nah, urang kawitan we Kang. Dupi aya makna henteu dina gembyung teh misalkan nah bet kudu aya gembyung yen gembyung teh dina maknana kumaha gitu kan. Tak kieu salaresna mah upami anu tadi di awal dicarioskeun ngeunaan simkuring teh narasumber. Kumaha tah? Da ieu mah sapamendak simkuring ya. Anu memang kaluarna ti sepuh simkuring kitu nya. Ngeunaan kesenian gembyung. Informasi Informasi nu katarima ku simkuring di sepuh kitu nya. Di para sepuh nya. Di para sepuh. Jadi kesenian gembyung teh lamun ngarujuk kana bahasa leres diwangun ku kata gem jeung byung teh naon eta teh Kang? Ari gem teh nyaeta ageman, pedoman, ajaran kahirupan. Lamun byung teh nyaeta ngarujuk kana kabiruyungan. Naon tah Kapastian. Jadi bisa diartikeun gembyung teh nyaeta katauladanan kahirupan, nilai-nilai kahirupan anu biasa diagem ku urang kitu sarena teh ngeunaan kesenian gembyung teh. Tak kitu eta secara bahasa pengistilahan secara bahasa mohon leres. Nah, Kang upami dina kesenian gembyung teh aya henteu alat atanapi waditra pokok. Ari dina gembyung mah tangtos aya waditra pokok anu ngagambarkeun khasan kesenian gembyung. Nyata aya terbang. Tah kesenian gembyung mah terbang identikna teh gitu. Aya tilu terbang saur sepuh simkuring mah cenah. Kemprang, kempring, jeung kemprung teh. Maknana tah nu tersirat naon eta Kang dina eta terbang teh? Kemprang, kempring, kemprung nya upami dina ningali dina bentukna mah panan buleud. Nandakeun tekad, ucap jeung paripolah urang sing ngabuleud, sing boga tekad anu kuat cenah kitu. Tekad anu bulat meureun kitu nya istilahna teh. Ta eta kitu. Dina wadita terbang teh. Kemprang, kempring, kemprung, tekad, ucap jeung lampah teh kudu sabeungkeutan. Kudu ngabuleud, kudu ngajadikeun tekad kahadean kitu eta teh. Janten dina pengistilahan waditra terbang teh nyaeta kita itu harus punya tekad yang kuat meureun kitu. Tekad anu kuat. Tekad, ucap jeung paripolah teh kitu. Leres. Nah, kan ayeuna teh seni gembyung teh upami nalika ka ayeuna nya Kang nya. Leres. Seueur ditanggap atanapi manggung dina acara-acara hajatan. Mohon. Nu antukna beureun kadituna janten hiburan meureun Kang. Tah upami dina gembyung anu katakanlah buhun apa bisa disebut kesenian ritual atanapi kumaha eta Kang? Si kesenian gembyung eta. Tiasa wae. Nya. Depan kapungkur mah kesenian gembyung teh nyaeta hiji media nya. Hiji media siar Islam kawitna mah. Di Eropea deui. Tia kadienakeun gitu. Disaluyukeun sareng peradaban
orang baheula gitu. Pan ai baheula mah samemeh sumebarna Islam teh agama nu agamna oge kepercayaan di antara istilahnya. Aya anu ngarujuk kana Hindu gitu. Tah. Kadienakeun dianggo kesenian ritual. Di antawisna hajat perayaan hajat krida pertanian pananya hajat ngaruat bumi teh. Oh, ngaruat bumi teh leres. Ngaruat bumi terus syukuran. Syukuran teh panan seueur macam-macam aya nu syukuran pindah imah. Ruatan bumi eta disebutna benten. Oh, benten. Ai hajat bumi mah nyata syukuran karena hasil tatanen urang, hasil alam urang kitu nya. Syukuran imah mah pindah imah nandakeun tanda syukur gitu. Iya. Terus hajat orok biasana hajat 40 poe. Nah, gitu. Nimang teh sanes kan. Nurunkeun budak. Leres. Eta kitu. Biasa nama upami dina segi ritual mengan seseueur nama diangge teh kanggo ritual hajat bumi hungkul gitu. Biasa nama diangge si kesenian gembyung teh biasa hadir upami ayeuna berarti nya Kang kaayenakeun janten ayana dina ritual hajat bumi ruatan bumi teh da aya sakenana pan hajat bumi mah kedana wayang kulit media wayang. Lantaran panginten beda karesep gitu. Nya teu salah oge kitu panginten upami kesenian gembyung oge da kasebut kesenian buhun kitu nya. Biasa dianggo kanggo kesenian ritual gitu. Tahu ngeunaan si kesenian buhun ieu kesenian gembyung upami dipaluruh ka sajarahana Kang diawitna kumaha bet janten upami ieu mah si seni gembyung teh cenah aya salah sahiji sumber nyarioskeun bahwasana seni gembyung teh seni nu bernapaskan Islam. Tah kasajarahanna kumaha Kang bet diistilahkeun kitu lah geuningan. Laras. Numutin kasepuhan sim kuring teh nguping di kasepuhan yen kasenian gembyung teh lahir teh sekitar abad ke-16. Abad ke-16 1600-an gitu tahun 1600-an gitunya. Di kalangan pesantren. Di mana tah Kang? Di pesantren di daerah Cirebon. Di daerah Cirebon sebenarnya di kalangan pesantren. Lahirna asal nama satu acana ngajadikeun kesenian ritual. Kesenian ayeuna hiburan. Asalna mah apa dina kalanganan heula. Kesenian kalanganan. Ai kalanganan teh nyata ngahibur diri sorangan gitu. Tah. Para santri bari nungguan waktu salat datang. Asar nepi lohor aya media nyata tadi teh alat musik terbang. Terbang. Sok pirajeuneun cenah di kobong teh tatabeuhan. Naon cenah nu dilantunkeunana nyaeta lagu-lagu sholawatan. Nu tadi teh bernapas keislaman. Puji-pujian ka Gusti, ka Nabi, ka Rasul. Tah. Kadienakeun ngajadikeun seni teh media siar Islam. Nah, gitu. Janten kapungkur teh aya salah sahiji kagiatan di pesantren nu ayana di Cirebon nyaeta kalangenan ngantosan waktosna salat gitu. Ngajantenkeun tradisi berarti bae ngajantenkeun tradisinya eta terbangan nu antukna ka dieuna terbangan dina lagu-laguna sholawatan puji-pujian ka Nu Maha Suci ka Gusti ka Nabi Rasul ka Nabi leres kadienakeun ngaruntut janten lah kesenian siar Islam. Jadi ngeunaan lagu-laguna ge sholawatan da emang dina rumpaka gembyung mah seseueurna pujian-pujian ka Gusti ka Rasul ka Nabi gitu. Ngeunaan masalah lagu atuh lain masalah atunya ngeunaan lagu meureun ulah dijadikeun masalah keur
mah loba masalah, ieu lagu oge jadikeun masalah henteu maksudna ngeunaan lagu geuning Kang anu nembe disebatkeun bernapaskan Islam, sholawatan. Leres. Tah ngeunaan lagu-lagu seni gemyung dina khususna seni buhun, seni ritual eta. Naon wae tah Kang aya lagu naon wae Kang? Ari referensi lagu-lagu gembyung mah bisa dihitung ku jarinya ngan aya sababaraha hiji kitu teu uyeuh kawas lagu-lagu ayeuna nya lagu-lagu ketuk tilu jaipong kliningan dangdut mah ari gembyung mah masih kene tiasa kahitung gitu lagu-laguna di antarana aya Hindu Yala atanapi disebut benjang teh lagu benjang eta oge aya sababaraha versi deui Hindu Yala teh aya engko aya naon kitu naon teh ongket aya Yar Bismillah aya Hindu Yala gitu teh nya anu tadi teh Hindu Yala mah anu benjang teh aya sholawat wah aya we lah mun eta mah di sabatan hiji-hiji mah kitu Ari Ayun Ambing termasuk aya kalebetna aya gitu heeh. Enten lagu-lagu anu seseueurna mah nya sholawat berarti Kang leres dina masalah deui ngeunaan masih kene ngeunaan lagu geuning Kang upami ditalungtik dina kemaknaan Kang geuning kitu dupi akang kantos apal dina misalkan Hindu Yalah teh maknana kumaha geuning kitu tah Kang. Ieu mah urang cokot garis badagna weh Kang. Apan tadi teh presentasi carioskeun yen gembyung teh ngajadikeun hiji media siar Islam. Kebiasaan anu dilakukeun ku masyarakat pada waktu harita anu tadi teh agemana teh karena kepercayaan terus karena Hindu gitunya agama anu diagemna teh gitu salianti Islam tah kumaha carana siar Islam bisa diterima ku masyarakat kalayan unik tah gitunya nyata ngagunakeun media kesenian teh tadi teh gembyung teh terbangan acan gembyungnya jadi terbangan gembyung soten geus pindah ka unggal daerah beda-beda penyebutan gitu teh. Bener. Kebiasaan ilaharna dugikeun ka ayeuna oge masih kene aya anu nyekel deleg kana ajaran eta di antarana aya unggal malam Jumaah ngukus. Ngarujak cenah disebutna teh nya. Ngarujak. Pendekatan ka masyarakatna henteu secara langsung jadi saeutik pendekatan ya Hindu Yala ditata maning anu asalna masyarakat baheula nyeundeut menyan tara nyebut heula bismillah tah empek arek nyeundeut menyan oge da Rasul oge resep kana wawangian kana seseungitan empek ngan leuwih hade leuwih paten tas samemeh nyeungeutkeun menyan teh kecapkeun heula bismillah. Tah kitu. Kapungkurna teh. Jadi saeutik-saeutik kan pendekatan ke masyarakat teh. Hindu Yala ditata maning, bismillah sholawat nabi ditata maning benjang. Jadi penataan teh saeutik-saeutik teh secara langsung aya unsur paksakan. Ulah kitu salah haram jeung situna. Logikana lamun masyarakat digagalak itu berora ka nurut berora ka hayang ngilu kana ajakan urang kalkah gitu. Ngamusuhan pasti gitu. Jadi ngeunaan lagu Hindu Yalah teh garis badagna mah gitu. Ngeunaan penataan gitu kan. Kang itu berarti aya kaitanna oge sareng Sunan anu aya di Cirebon teh wali gitu para wali Sunan naonna mina teh hilap Gunung Jati nya janten nya pastilah ari kawitna bahwa ieu teh janten non kanggo penyebaran agama Islam pasti aya kaitanna sareng para wali berarti kan kantos itu teras teh
abdi kantos ieu ngeunaan anu kasajarahan kapungkur bahwa si kesenian gembyung ieu teh nyaeta kesenian emang bernapaskan Islam gitu kan dina lagu-lagu nage aya sholawatan gini. Tadi namina teh lah konektivitasna ataupun continuity-na aya kanu ajaran Hindu kanu ditata geuning tah. Kuring teh kantos ningal geuning Kang upami dina ayeuna ningal dina kesenian gembyung teh sok aya tata cara heula geuningan samodel upami akang we sebagai pelakunya pelaku seni dina seni gembyung tata carana upami ngawitan we upami bade manggung geuning kitu sok aya tata carana sok ningal geuning kitu eta kumaha tah Kang tah biasana masyarakat urang mah ngaidentikeun kesenian gembyung teh nyaeta kesenian buhun terus sok aya nu kasurupan gitu trends na teh kitu kesenian gembyung mah sok aya nu kasurupan hai urang lalajo gitu urang abring sok resep loba nu kasurupanana biasana anu kasurupan teh kumaha tah sok menta sesuatu gitu. Minta sesuatu naon tah biasana sok ngerekep endog gitu terus ngegelan kalapa tah nu kitu maka bising aya anu kasurupan meureunnan salianti anu pokok eta bising aya nu naon teh aya nu kasurupan terus nanyakeun hayang susuguh di luhur panggung eueuh arek kumaha gitu tamatak diayakeun gitu ai ilaharna kolot baheula memang gitu tiap acara oge aya susugu teh sasajen teh tah aya eta janten lupa misalkan aya nu kasurupan atanapi nya jalmi kasurupan gitu upami nyuhunkeun sama da tadi endog sate eta teh pasti da kulantaran tos disadiaan teh aya dina aya gitu dina prak-prakanana bisingna gitu aya anu samodel kitu aya geus sayogi mah kitu teu pati teuing riweuh nya gitu. Leres Salianti urang teh ngahormat aya nu pokona mah eta urang teh ngahormat kana leluhur urang ku sasajen eta gitu aya puncak manik apana di dinya teh aya bubur bodas aya nante kembang sesengitan gitu parukuyan bakakak sate endog nu karar itu eta teh salah sahiji ciri penghormatan ka leluhur urang gitu di desa sajen teh aya nu tadi tos disebatkeun nya tah upami aya nu kasurupan nyuhunkeun nasi goreng berarti eta lain nu kasurupan mah eta mah lapar tah ngeunaan tadi sasajen Kang nya aya maknana meureun Kang upami dijelaskeun hiji-hiji mah tangtosna naon teh waktosna gitu nya. Ieu mah urang salah siji sekilas contoh we gitu Kang. Aya panandina sasajen teh di antawisna aya kaca. Aya sisir. Aya minyak seungit, mata duyung teh geuningan. Mata duyung. Kunaon cenah kudu mata duyung? Da baheula mah can aya toko anu ngajual cara ayeuna gitu. Can aya pila parfum can aya. Tah kudu mayar ya ka dieu. endorse. Tah urang ieukeun aya sisir. Nyisiran teh panan ieu nama supaya urang rapi. Ngaberesan urang. Ngaberesan diri supaya rapi aya rapih mah tong boro urang nu ngaraskeunana anu ningalin oge resep. Sisiran diri urang rapihkeun diri urang. Nyisiran teh lain nyisiran ungkul buuk tapi kebiasaan goreng urang kudu disisiran. Anu asalna geuleuhan ngewaan ka batur sok nyaci maki ka batur sok sisiran. Sisiran beresan gitu. Terus aya eunteng samemeh ngupat simuat ka batur teh pek riksa diri sakujur ngeunteung heura introspeksi diri heula urang teh tingali diri urang sorangan geus bener encan hadinya berarti gitu. Terus aya minyak seungit apa aya karuhun urang masih liwangi
silih wangian, silih seungitan. Ai silih seungitan teh kadienakeun daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajahit kanu teu teuleum, ngahudangkeun kanu labuh, nyangan kanu poekeun. Tak kudu daek tulung bantu ka sasama, ngandung harti hirup rukun sauyunan. Kadinya Gitu. kaitanna teh. Tah, gitu. Eta sakilas tina makna sasajen. Seueur tadi aya bubur pami di jentrekeun ayeuna moal cukup. Ayaan disebut sumur gantung, pan disebut teh geuningan. aya terong bilik. Tah. Sumur gantung teh duegan. Oh, sumur gantung teh duegan. Duegan. Oh. Terong bilik teh nog pan cenah kitu. Oh, ayeuna mana-mana oge berarti kan. Aya teh kitu. Tah sumur gantung, tarong bilik. Heeh. Loba geuningan Tah, tadi kaitanna jeung masalah geus masalah deui wae. Ulah loba masalah teh ngeureub mah. Enjoy we urang. Tadi berarti ngeunaan kana karitualan kabuhunan terkait kana seni gembyung. Tah ayeuna urang nincak kana urang nyarioskeun seni gembyung anu tos berkembang, nu tos ayeuna jadi seni Kiwari. nu kiwari teh geuning Kang. Tah perkembangan cenah nu baris disuguhkeun ka masyarakat teh kumaha anu ayeuna gini Kang. Nah bet kudu berkembang gini kitu tah intina mah kadinya patarasan teh. Sangkan kesenian ieu tetap eksistensi di kalangan masyarakat. Ku ka modernisasi ayeuna bener teh ngomongna modernisasi. Modernisasi laras. Modernisasi ayeuna. Apana ayeuna mah jelema ayeuna mah masyarakat ayeuna mah leuwih bangga leuwih agul karena kesenian luar tibatan kesenian urang padahal kurang kumaha euyeuhna kesenian di urang gitu. Eta pisan untuk menghadapi panginten daya saing eta maka perluna aya non teh kreasi inovasi dina berkesenian gembyung teh. Heuda lamun kitu-kitu wae mah peminatna pasti ya minim. Benar. Tak kitu. Ieu mah simpuring pribadi weh dina berkesenian teh sok neuleman kana rumpaka anu dijieun ku salah sawios maestro di urang di Subang. Sah Kang. Mamah Cici Cangkurileung. Kantos dina hiji lagu teh disebutkeun lagu judul laguna teh Antara Karawang Subang. Di dinya aya salah sawios penggalan kalimat atanapi lirik laguna teh pagehan tradisi euyeuban kreasi tah gitu. Makna dina kreasi eta teh nyaeta sangkan urang berkembang upami diartikeun ku simkuring mah kitu nya berkembang sangkan ieu bisa kene ditarima ku kalangan masyarakat gitu. Maka kuduna aya tadi di kreasikeun deui, diinovasikeun deui, di ieu deui. Naon teh ai ngarehab naon nya disebutna teh di Bandung kita. Nya inovasi. Diinovasi deui gitu tah. Anu asalna media na gembyung teh ukur terbang we unggul 3 siki beri hari ringan. Tah kadienakeun ditambah ku salah sawios waditra sejen di antarana aya kendang indung gitu nya. Kendang oge penambahan. Penambahan. Da kawitna mah gembyung hungkul terbang hungkul teh nya tilu. Tambahan kendang indung hungkul eta oge tara diancakan-ancakan acan ditanggeui gini kan ya. Ditambahan di ku kecerek cerek naon cenah kudu ditambahan kecerek dahar oge teu make kerupuk mah teu rame panen kitu meureunang. Tah eta meureunnan perkembangan anu eta ditambahna teh tadi kendang indung jeung kecerek kadienakeun ditambahan deui silung kendang silung anu ditangtungkeun teh takolan. Eta pengadopsian dina kesenian nu sejen berarti Kang. Mun eta dina kesenian jaipongan. Ditambahan di goong. Ditambahan di bedug. Eta sebagai penegas. Eta kan bedug oge salah sawios waditra nu aya di kesenian tardug berarti Kang. Atanapi genjering bonyok. Diadopsi oge. Diadopsi. Tah. Terus ditambahan di trompet. Adopsi dina kesenian sisingaan. Benar Kang. Ari identik nama kesenian gembyung mah dikawihkeunna teh ku lalaki. Personil oge kabeh lalaki. Ku perkembangan zaman sangkan narik minat
masyarakat tambahan sinden awewe tah gitu sinden ku sinden berarti awewe tak gitu dina terkait perkembangan teh aya sababaraha hiji waditra nu ditambahkeun eta diadopsi tina kesenian-kesenian nu emang kesenian eta ayana di Kabupaten Subang oge kayaknya leres jaipongan sisingaan jering bonyok kan. Nah kedap terus upami diselidiki nya Kangnya secara perkembangan gitu kan leres eta ngubah henteu ke orsinilan si kesenian tersebut geuning gitu Kang. Pan tadi teh pagehan tradisina eueuban ku kreasina teh tanpa meninggalkan nanya identitas kesenian eta. Matak sok diheulakeun weh lagu-lagu anu pokokna gitu, lagu-lagu gembyung nah heula. Oh, jadi kawit nama di ngawitan urang prakna manggung eta dieueuban heula lagu-lagu gembyung we heula. Di kawitan urang narima atensi pamunut lagu di Indonesia Jen teh. Lagu gembyungan we heula. Gitu. Da batur moal aya nu apal gitu kan. Moal aya nu apal kana hiji-hijina lagu gembyung gitu. Nya aya nu apal kan sebagian gitu. Kemungkinan besar masyarakat sekarang mah pasti apal lagi nya Jayanti gitu kan. Gitu, heeh. Lagu-lagu kaayeunakeun lah gitu. Terbang oge teu di ieu teu ditinggalkeun gitu. Dicanak aya di dinya ngajugrug ditabeuh. Jeung ayeuna sok rajeun ditambahan ku penari geuningan. Tah geuning eta heueuh abi teh. Eta oge salah siji pengadopsian kan. Laras tah. Apanan di masyarakat teh abdi sok nguping kieu. Kumaha kan? Urang lajo hiburan yuk di mana tuh di kalera ya hiburan garulisin teh sindena garulis teh penarina nu ditanya teh eta heula mantak meureunnan bisa diartikeun eta teh ngajadikeun hiji daya tarik tah eta bener ngondang penonton ngondang peminat nya leres tambahkeun penari tah gitu tah ayeuna anu tadi ditaroskeun teh ya tanpa menghilangkan atau ninggalkeun karena anu pokok. Mentak lagu-lagu gembyung mah kahiji dilagukeunana di heula. Satos Kemang Gadung teh lagu-lagu gembyung heula. Tah, jeung deui henteu diigelan ku penari. Upami bade diibingan ku pamagat mah dipayun teh sawios dapan aya di kapungkur oge. Ibingan anak teh nya ibingan khusus gembyung mah kobong dongko teh. Nah, sekilas Kang eta kobong dongko abi karek ngadangu tah sekilas tentang kobong dongko. Kobong dongko teh tadi teh apan kalanganan teh bari ngagenjering ayeuna genjering terbang bari lalaguan sholawat teh sok aya rajeun beurna lamun di ayeuna mah santri anu liwar gitu diigelan. Diigelan teh apa nan atuh teh etis upami lagu bernuansa Islam sholawat diigelan mah bising kanyahoan beureunan ku mama bari ku mama yayi susumputan bari dodongkoan igalna teh tak disebut kobong dongko kobong teh nya eta pasantrenna berarti nya tempat sare santri dongko teh karena dodongkoan da bising peristiwa eta eta nanti lah sedikit tentang kobong dongko teh nyata aya non siswa atau napi santri menurutnya nu kasieun kanyahoan ku mama yayi da manehna ngigelan lagu-lagu sholawat gitu kan gitu. Kobong teh nyata tempat sarena budak gitu tempat sarena santri. Tah teras teh Kang nembe kan penari tari kobong dongko terus aya oge penambahan penari anu kanggo daya tarik teh ya. Tah dina waditrana oge kuring ge sok ningal atau napi nguping selain tos nu ditambahkeun nembe sabada kentrung kecrek goong kendang res kaayeuna di tahun sabaraha eta Kang jol aya ditambahkeun deui tah demung atau napi penerus beurnya sareng salentem kabeh dieunakeun eta mah tahun sabaraha tah Kang ari pernah nama tahun sabaraha nama tepatos ieu nya sekitar 2013-an lah. 2013-an. 2013-an ka dieu.
eta teh kieu kulantaran referensi lagu-lagu Gembyung mangan sakitu-kituna teh tadi oge di awal dicarioskeun kan bisa dihitung ku jari. Iya, leres Kang. Sedangkeun ari hiburan mah lamun misalkan sapopoe gitunya. Piraku lagu nu diputer teh eta di maka akan menimbulkan kejenuhan. Si audiens nu nonton teh kitunya. Maka urang tambahkeun weh lagu-lagu Ketuk Tilu jeung Jaipongan. Otomatis nambah referensi lagu terus Waditra oge kedah ditambah. Upaminya anak saron-saron mah bangga jeung bonang urang tambah we ku demung jeung ku salentem gitu. Upami lagu-lagu Gembyung mah henteu ditabeuh ieu upami lagu-lagu anu berwarnakan Jaipongan Ketuk Tilu mah ditabeuh gitu. Jadi ancangan ada oge berarti Kang usine katawis tadi kan penambahan Waditra oge janten penambahan lagu oge kan ya. Jadi janten ancangan ada oge Kang Uside. Jadi leuwih euyeup lagu teh. Nu anu tiasa di pemendaharaan kan gitu Kang nya. Nu di pemendaharaan ku kesenian Gembyung teh ditambihan ku Waditra demung sareng salentem teh lagu oge nambihan euyeup. Nah leres gitu. Tapi misalkan sok sanajan dikolaborasikeun jeung kasenian-kasenian sejen di antawisna aya Jaipongan sareng Ketuk Tilu tadi teh upami teh mah aya anu menta lagu Gembyung urang heulakeun eta we nu pokona Gembyung. Sok sanajan anu menta lagu Jaipongan diheula gitu urang heulakeun eta heula nu pokona. Tetep nu ngahormat nama tetep lagu Gembyung heula nu diheulakeun mah kitu. Aya tuh sih Kang penolakan unsur-unsur penolakan biasana cara di masyarakatnya aya di masyarakat ge geuning tapi ieu mah saheulaanan ti sesepuhna we heula. Aya penolakan henteu gini gitu Kang. Tangtos. Tak ieu teh panginten ide sim kuring di dia ye di Dangyang Dongdong mah pangintennya. Kawitna mah memang aya penolakan. Ditambahan penari, ditambahan Waditra anu tadi disebatkeun demung salentem teh. Da urang mah Gembyung. Sok sanajan aranjeunna oge nambahan teh ada tadi teh kentrung eta mah periode manehna kitu naman kentrung ieu mah kitu sareng anu sanes-sanesna mah ngan ditambahan Waditra Jaipongan mah keur jaman ieu aya penolakan pada awalna mah gitu aya penolakan rada kerung gitu tah sepuh teh ka urang teh urang mah teu meragu we terus geuningan buktina nepikeun ka ayeuna loba peminatna ya, gitu. Lamun dibandingkeun jeung lamun urang satakeng kudu kitu we. Sedangkan urang mah panan berkesenian ku macet ramena pasar. Nya, Lamun itu hayangna kitu daripada urang ieu lain udaganana kana finansial. Ya. Daripada ieu kesenian tumpur leungit kegiatan eueuh nu nanggap kajen keneh ngaladangan anu kitu urang kolaborasikeun we urang inovasikeun kreasikeun kadi-kadienakeun tiasa narima dugikeun ka ayeuna alhamdulillah. Da ceuk Alan Pameriam ge salah sahiji penulisnya kan kapungkur bahwasana kebudayaan itu rentan akan dinamika budaya gitu. Akan perkembangan perubahan gitu. Salah sahijina nya produk dina kebudayaan nyata kesenian. Ya salah sahijina mungkin seni Gembyung ieu gitu kan daripada leungiteun obor gitu kan. Minim kegiatan eueuh nu nanggap eksistensi eueuh leungit gitu kan. Kumaha carana yen si seni Gembyung ieu tetap hadir urang sebagai seniman carana nyaeta kreativitas seniman anjeunna ngawangun eta teh tadi inovasi kreasi nu antukna nambahkeun Waditra sejenna gitu. Tah kitu geuningan pamirsa sadayana tos kajawab beureun tadi dina antawis kesenian Gembyung dina versi atanapi dina fungsi ritual tos kajawab nembe kaitanna kumaha dina perkembangan ge tos kajawab janten intina kreasi jeung inovasi ieu teh penting. Leres. Eta
nu antukna supaya kesenian ieu tetap hadir dan eksis sampai saat ini. Tah gitu. Dicintai oleh masyarakat. Lain dicintai atuh Kang. Disukai. Peminatnya banyak lagi. Nah, kitu meureun Kang Uje, alhamdulillah hatur nuhun sate acana tos tiasa ngaluangkeun waktos sakadik urang kongres ya mah ngawangkong teu beres-beres gitu. Tapi da seueur keneh bahasan teh seueur keneh mungkin dina lain waktos kita dina episode selanjutnya mudah-mudahan ieu berepisode. Tah kitu. Da kawit nama ieu teh Kang bade sareng ayah gitu kan, ayah bebet salah sahiji atau nepi salah sawios pupuhu gitu kan dina seni gembyung dangyang dongdo geuning gitu. Taras oge sareng Kang Niki gitu Kang. Anjeunna Kang Niki nuju aya kagiatan, ayah nuju sakit saeureuna teh gitu. Tah rupina mah alhamdulillah hatur nuhun Kang Uje. Sami-sami. Sakitu teu sim kuring billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.